Kali. Bujang, Dedi bujang. Tuh abi mah teningal abi kasih sisi gitu tuh iting mah kat molotov. Si teh pada aing geus asup sia teh. Panona tertuju ka dieu pi tah. Keun bae eta mah ieu teh si Sanud mah nya jeung aya challenge mandi bersama. Aduh. Allah ente pi demi. Bener Palingan pi tuh kat molotot tinggal itu. Ente abi mah. Pasti pi abi mah. Ente abi mah. Dedi. Mah. Abi gaduh Dedi. Ican. Ya. Mana foto si Ican? Siap. Tuh, udah aya rekaman lagi kabeh ge aya. Oh. Dedi ada iting mah sebagai lanceknya Dedinya nyaahnya Dedinya. Urang teh lain nyarek, lain naonnya, cing atuh tong kamalina teh. Tingali nih si Ican tingali. Oh, ternyata. Sangan aweuna. Tingali aya rekamanana si Iting. Tingali. Diinget teh ka budak teh sia mami. Mana Iting? Tingali Iting. Mana ningali? La ilaha illallah. Mana ningali? Dijebak eta mah abi si eta kerja awewe ngondang abi turun di screenshot manehna keluar. Mana iting ningali cingan? Abi Allahu Akbar. Dijebak asli dijebak. Marak di kamari mi ekah. Dijebak eta mah bener. Bener-bener Bapak haram jadah si Ican. bener. Memang. Astagfirullahaladzim mi karena kamari ekah mi mami gena bikin kali itu jeung papi. Mana naon mandi bersama naon maksudna? Ente Tah eta astagfirullah si Sanud jeung nu kieu. Allahu Akbar kunaon bat tadi bararaju gitu astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya mah iting sebagai lancek pusing gitu. Dia mah munggah salahkeun Oh anjing. belum siapa? Sange sarua pamawana. Iya sama pamawana Cak. Ngayakeun kikian teh sia. Anu mimiti ge sia anu lanceukna tah. Cing atuh boga perasaan. Urang mah lain teu meunang nya, lain ngahinakeun ka awe punten paralun. Perempuan mah sama aja ya. Perempuan mah nya bebas. Urang mah teu moyok awewe, teu ngahinakeun awewe urang mah. Ngan maneh teh baroga kabogo boga pasangan, boga awewe anu setia. Maneh aya Uwi, Iting, Sanud, aya Meme. Cing atuh komo si Ican boga budak, boga pamajikan anu anyar ngalahirkeun. Cing atuh PK mah jeung lalaki biasa we. Meunang jeung awewe ge. Maneh mah cara rengos awena yang kapuji sia mah. Jeung ayo naon eta teh? Mun iting mah tadi tapi Coba ngajak. Amun anu bahenol kitu teh ajak aing sia teh. Goblok. Da aing normal sia teh kabita. Hah? Aing wani sote pubuhan dina jeung maneh. Kamu sorangan mah aing sieun anjing kabur. Aing mah tah ajak aing DM heula pi aya nu anyar gitu. Ajak aing mah ngadat. Tah aing ngadat teh diajak di begaan. Sia mah aing menang nu alalus challenge PK jeung nu alalus teh aing bejaan bahenol make baju tidur. Aduh anjing eta teh. Tomboro si Ican budak ngorak kajian budak orok ge aing geus kolot wae ge aing kumaha eta Pelentung. Kumaha eta? Mun bae da aing mah aya maneh aing dah henteu aing ngan basa-basi wungkul Ngaragap sia teh. kudu ngaragap hate kolot sia teh pan kalau aya itu normal meureunana sia mah ari hareupeun meme misiun gitu. Jadi selama ieu teh kita jengke suku nurut. Ting goreng papi teh mantau teh lain mantau orang-orang teuing. Diajakan jangan. Ya diajakan. Diajakan. Ting goreng nyarekan teh diajakan. Ya diajakan aing teh coba diajakan lamun jeung anu kritik mana Mbak aduh pas aing ningali anjing kota bahenol gitu cek aing teh euy aing teh gebegan hate teh kunaon aing teh di bejaan goblok cek aing teh
Aing kok orang ayeuna teh geus terbengkalai ku pamajikan teh euy. Geus cara dipalire pamajikan urang teh ayeuna teh ngurus we kurdok. Salaki geus teu kaurus. Curhat. Heeh. Geus aya mun saminggu mau diantepkeun salaki. Ningali teh isuk we ka peuting ngurus kurdok we tuluy. Sok diadu tiluan. Aduh. Aduh. Jadi itingna ngantuk jadi Kawah. Ieun anjing sieun diciduhan beungeut. kita jadi ngantuk ya mah tadi we, mumpung tigaan gitu makanya iting join deui. Udah turun tadi teh. Turun teh kabur pi eta mah. Gue teh mau masalah. Isuk pagi-pagi soalnya Kemana euy? Ka mana? konten jadi ti pagi sampai Teh peraturan naon ieu pi? Saya carone we. Duh can bobo eta baby tata weh kieu. Aing can bobo bangun. Oh. Apa sih? Mami pakai bandu. Yang patut. Siapa yang goreng patut siapa? Iting cok kanut. siapa sebutin Mami. Oh, mami. Oh, paingan. Paingan mung teh eueun nu ieu iting teh. ente jadi penonton mah 6.000 jadi aman Ting mah lamun jeung bohai moal ngadadak tunduh. Mau Naon? tetep guys ayo yuk tetep guys Yo. Ieu kurang kompak euy. Kompak tetep euy kurang kompak ieu. Yo berangkat. Semangat. Oke, semangat. gelang Dedi hari ini nggak kemana-mana Dedi Live jeung awewe nonton mami trennya tapi di luar nontonnya. Naon Cici si Iting? Kenapa kamu nggak pakai baju yang ketat cenah cek si Iting? Astagfirullahaladzim. Ieu nya eta naon teh otakna teh ngeres gitunya. Barudak aing ayeuna. Kenapa? Amit abi mah da untung abi tara ka bawakeun pi. Nya otakna teh kana mesum wae. Ampun. Amit abi mah da amit da bukan lanjut kita amit ih. buka udah tiba behna Dedi Goblok mau aing seti anjing. mawar guys mawar Kolot nih. adek mawar guys satu orang satu mawar Orang sama 84 guys. mawar satu orang satu mawar orang sama Wih, Kenapa kamu nggak pakai baju yang ketat? Nah, maksudnya yang ketingali belahan BH. itu jadi katinggalan hareudang 84. Ai ka Singapura teh jadi pi? Jadi, eta urusin ku sia atuh sigamana. Mata eta nyen paspor lila teh eta kan libur panjang. Nya pi Jumaah beresna cenah. Iya atuh jadi dan libur tinggalkan panjang. Dedi lah nudnya Oh, Jumaah sorangan, beres. dan ngalilakeunna si Ican Atos pi Jumaah beresna cenah da Iya, libur. Biasana mah sapoe kumaha libur panjang. Nya atos dieukeun atos. Kumaha asup teh di bejaan teh. Jadi telepon adikinya. Masih telepon di dia itu kan tempat di Singapura. Maksudnya teh eta na check in-na. jadi tinggalkan jadi si Ican ngesekeun pisan si eta mah Nyusul we aing. Pingkeun deui lamun eudek PK, eudek Komal, mawa awewe tah paneh teh ke DM lah ka urang pih gitu. Beureun aing teh moal gandeng, moal amek-amekan, moal adat-adatan. Kan ke nu Aing gandeng duluan. nu gandengna mami gitu. Mami gandengnya, aing mami mah kan urang maneh kudu bisa ngolingan, mun jarempling we anjing pura-pura teu nyaho sia teh. Kayak gitu. aduh
Jadi sarecan. Dedeng sare can. Orok Atos kari ngabotakan anjing bener dibotakan. tong botak teh tiris asup angin ke. Nya rada digundulan kedik. Seberapa jam? Can ke timang can. Can ke anjing jika mah tukang cukur Can timang terus etana teh buukna teh ditimbang jadi sabaraha gram terus duitkeun bagikeun duitna. Ngarti teu? sama senya. Seharga emas amun misalkan 2 Seharga gram emas. ya harga emas 2 gram sabaraha. Nya. Gitu 2 graman duit. Bah, bagikeun duitna sedekahkeun ka tatangga maneh. Juta ya Chan. Nya. Ka juta 2 gram buuk teh 2 juta mun tah 2 juta teh bagikeun ka orang ka kolot-kolot jompo lah gitu. Kata tangga berarti pihnya. Nya ka tatangga niatan gitu. Ya Allah sejaga bersihan rambut murangkali abi ngaranna ieu bin ieu mugia disolehkeun disehatkeun dipanjangkeun yuswa lillahi taala bagikeun duitna. Tong minta ka aing duitna si teh duit sorangan goblok. Oh, atuh pi kamu. Gitu. Curiga besok. Domba menta. Iya segala menta nyapi. Itu, Nut, nyaho Nut, tiba-tiba mau manggis kira 2 kilo kan ke Dedi. Minta emas 2 gram. Lain bisa itu ya halus. Kan urang mah apa? Jadi domba atuh bener tuh. Ngalengkah ka mana cek papi ge. Dihitung setelah udah lupa didinya dicangkring mah lupa nanyaan. Kudu poe naon. Kue naon jam sabaraha initna balik ka mana dek init itu naon nu dibawa gitu cerita